lumayan. Lagi lapin, Cek. Yuk. Wih, mama itu. Salah. Ya, cuma orang ya. Sia-sia datang ke tempat. Iya moal, cuman kieu kan urang teh di mana kieu lamun urang nginjem ka batur, yang nginjem duit ka batur. Ieu. Lamun dina mayar utang teh ulah dingkekeun deui hutang mah omat. Moal sieun. Kan kita keterangan lagi lamun urang teu mayar hutang. Iya. Ya. Situ bakal naon lah. Matak oge di mana urang boga duit. Tapi mana enggak apa tuh? Tuh naon sok rokok mah. Dikit nangan yuk. Di mana urang boga hutang ka batur, terus di mana urang boga duit, duitna langsung bayarkeun. Ya supaya itu manyang hutang kapopokeun. Nuhun pisan atuh. Untuk merasa asa katulungan. Ya nya atuh urang jeung sadeula jeung lain pokona kada 8 artis teh. Bulu mere dah mun. Ayeuna jadi teu boga duit. Henteu. Henteu. Jadi ingetan deui lamun boga hutang mah di mana boga duit langsung bayarkeun. Ya, siap ya. Bisa di saatana pun asa terharu ieu saeuceu we nu jadi dulur kitu. Ya ieu mah aya keur tawe. Ngan sekali deui ngingetan, ya mengingetan. Hutang mah di mana aya duit bayarkeun langsung. Ya siap jeung kun kalep 200 kun sok tanyakeun kun can pernah lah mungkin kata dibayar wae nya halus daerah tuh ulah dike ulah dibak bener mah itu betul menang DP iya tah 200 mah kade kali leuwih hari kitu mana bisa kitu-kituna kan ingat ya opat di kieu urusan hutang mah tanya di mana aya duit ya langsung bayar oke dibayar tadi kan udah boga duit ayeuna boga duit boga sabaraha 200 nah, jadi perlu diingat-ingat hutang mah di mana boga duit dingkekeun deui mending dibayarkeun kabeh itu jadi beban. Nah boga duit ayeuna ini terharu boga sabaraha 200 lamun boga hutang kudu bayar langsung dibayarkeun beungpeung keur boga duit mending dibayarkeun boga hutang mah sabaraha 200 itu ayeuna kumpul keur boga duit sabaraha 200 boga hutang 200 kudu langsung bayar dibayar ini bayar hutang teh 200 tupan gimana boga duit hutang mah langsung dibayarkeun itu ya tak kela kun tadi teh maksudnya rek naon pinjam duit teh kan eueuh job ieu teh job pinjam duit dibere pinjam duit 200 nya abi mah kurang kumaha bager nya rek nanya ayeuna boga duit henteu tuh henteu boga duit ngan urusan hutang mah di mana engke kun boga duit langsung bayarkeun nya ayeuna boga duit henteu nginjem sabaraha ya tadi bayar nginjem 200 kun boga duit henteu ayeuna boga pan ieu sabaraha 200 boga hutang habis sabaraha 200 urusan hutang mah di mana boga duit langsung bayar nya ngabeh teu beban bayar terus abi mah langsung ya bayar hutang saya apa ya geus pan geus dibayar simpat pan urang teh kun teu boga hutang habis sabenerna mah lain kitu ce urang nginjem duit tapi teu dibawa nah dibalikeun apaan tadi oke di mana boga duit menghutang mah kudu langsung bayar nah asalnya salah harus hanya
Bener, Cuma geus bener. bener. Cuma bener tapi nah abi jadi anger teu boga duit gitu. Ayeuna lamun kun boga hutang keneh ka abi boga beban teu. Boga. Heeh kan inget terus boga hutang ka abi 200. Tah ayeuna mah geus dibayar kan hutangna. Boga beban teu. Pan senang berarti gembira. Saya lu salah ceu naonnya. Sabi. Uci maksudnya kun. Nyaah. Nyaah pake. Bener teu. Ya, heeh. Tapi cenah ieu nu matak lieuna. Saya nu matak lieuna mah sakedeung urang hieuna. Apaan tadi oge disebutkeun. Hutang mah di mana boga duit kudu Aduh, ceu dibayar. bawa orang curiga euceul ge boga duit teh kan sakitu-kituna meureunnya. Henteu abi menulungan ka kun-kun. Nanti abu deui ceu. Aduh, ieu kudu dibalikeun deui wae. Ayo euy Jadi kun-kun teh boga duit teu ayeuna. Henteu ayeuna Henteu. antong dibulak-balik da. Lain dibulak-balik ieu mah urusan lain dibulak-balik ieu mah. Kun-kun teh poe ieu teh teu boga duit. Teu boga duit Pak. Nginjem. Ayo ceu Sabaraha? 200. 200.000. Geus so. Urusan hutang di mana boga duit nyantong dinggekeun urusan hutang mah. Boga duit teh langsung we bayarkeun. Kan kitu tadina ge. Yeuh dibere nginjem duit 200 kan tadi teu boga duit 200. Teu orang jadi boga. Nah, ayeuna nanya abi ka kun-kun boga duit henteu. Boga Sabaraha? 200 Urusan hutang di mana boga duit kudu langsung bayar. boga hutang ka saha? Ayo ceu Sabaraha? 200. Tek bayar mah. Namanya Tuh, era tujahin ceu. nya atuh boga duit langsung dibayarkeun tupan. Geus dia. Iya, orang ceu. Mohon. Dia mah nyobuhan ceu euy. Urang mah tadi euy ngajang ka artis da. Emang teu Tekan dibere. ieu pan, teu dibere ngeujeupkeun ku Teu, tapi teu nyeri hate, tapi dia mah dibere tapi asa nyeri hate gitu. Teu naon kitu nya. Eueuh mah sebener tapi asa nyeri hate gitu. Wah, bener adi tadi ka Teh Rika eueuh pun bae Teu, batur mah teu mere. tapi teu nyeri hate. Akeun Yayan Jatnika. Teu mere. Terus ka Asep Surya. Tuh. Kamu Kela, Subanu. kela ya. Punten tong pase ya teh, tong pase kela. Ieu teh kumaha ieu teh? Geus ieu boga hutang geus dibayar. Buka hutang, geus dibayar. Terus nah dipaseakeun atuh. Ada ieu arte urang teh. Nya, Kupuringan tuh duit gajeng ku corona ieu teh cenah nya. terus Pinjam duit lah nanti kaditu kadieu teh kitu lidar nulungan ka urang. oh gitu. Tahun ieu boga duit. Urang sabaraha maneh 200-an butuhna heuh cuman toko. Terus Kami perjanjian tadi tuh orang teh di saat lo boga duit bakal bayar mah. ya memang benar kudu langsung bayar Iya. gitu ban. Cikan kumaha cikan kumaha. Iya berat ceku minjem duit tapi ceuy kitu urang teh gasok teh. Oh, iya duit kasih ceu. Ieu sabaraha? 200 so. Gitu urang teh. Oh, 200. Yang 200. Dibere ku si Ece teh. Dibere 200 ya. Tadi mah. Halo, satu benar. Benar enggak jadi dinya. Batu lawan nu mere ieu. Oh, nu mere. Urang ya pisan. Si Ece mah bener aya kepedulian anak. Benar, jadi didinya geus bebas, Bener benar. sami-sami. Bebas, boga berarti dinya geus bebas lah aya nanti aya boga duit geuna. Karena kacumponan geus. Iya. 200. Nah, dipermasalahkeun geus. Nuhun atuh ceu. Iya, ngan abi mah sok ngokieu teh ngingetan teh ka kun-kun isi poko. Oh, gitu. Abi nanya, boga duit teu ayeuna? Boga ieu Sabaraha? 200. Boga hutang ka abi? 200. Nya di mana aya duit mun boga hutang mah langsung bayar ke boga dingkeun isi poko. Bener. 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 Jadi lamun boga duit teh kudu diburu-buru dibayar. Bayar Sabaraha utangna? 200. 200. Boga duit 200. Kasih. Oh, kasih itu benar. Tapi urang tuh buka utang. Iya, berarti plus genap. Dirinya beban berarti benar si Ece mah. Iya, tapi Kurang kumaha. Bagus atuh si Ece mah.
jujur urang mah tadinya nguring cik urang ka hampir 8 artis babaturan urang ngumpul terus pun eueuh hampura biasa teh nyeri hate urang mah aneh kitu idar apa digere tapi asa nyeri hate naon we berat bager belah mana nyeri hati